tah eta teh keur carita ilmu hakikat lain bae manusia anu sok tutulung ka batur saat-saat batur keur darurat keur ngasakat ditulungan ku urang luar biasa. Urang mere duit 50.000 100.000 kanu boga ai alhamdulillah ma alhamdulillah ngan sakali paring alhamdulillah nama jaya nyana teh deuk dahar deuk nginum deuk pake ge ai bungah mah bungah bae jadi bere ieu tapi ketika aya nu fakir kamari can dahar kuari ieu dahar nyaho teu dibere ulah 100.000 10.000 masyaallah ujian ngadoakeun ge sadeupa jehe geus mah cerik-cerik 10.000 komo 50.000 mah geus 100.000 mah bisa kojot di dinya eta lah ku narimakeunana tah Allah neleukeun teh uningaeun alimul ghaibi wasyahadah hatena kadeul ya Allah ya Rabbi gaib cak urang cak Gusti Allah mah henteu cak urang gaib mungkin cak Kangjeng Rasul mah henteu jagening unggal datang ge langsung dak tebak cak urang gaib cak wali mah henteu meureunanan fadl Allah bae eta mah ti Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah dibere kaleuweuhan ku Gusti Allah tah eta keur carita manusia jeung manusia digambarkeun toeb jeung sireum digambarkeun maung jeung beurit ya Allah ya Rabbi ku deudeuh jeung nyaah sangkilang raja singa tetep bae deudeuh jeung nyaah tuh nu mantak ge ku dibere mah masyaallah pohara jasa kudinyahan mah pohara jasa kudideudehan mah pohara jasa tah eta teh kayahoan ku Gusti Allah nyana bangsa nyana ngobrol jeung bangsa nyana bangsa sireum ngobrol jeung bangsa sireum bangsa monyet ngobrol jeung bangsa monyet bangsa domba ngobrol jeung bangsa domba bangsa hewan ngobrol jeung bangsa hewan ai baheula mah kapan keur carita zaman Bismillahirrahmanirrahim Alaya anu ngalewihan ti Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lantarannya nama geus teh hitung-hitungan pokona mah anu timbul ti Kangjeng Nabi mah ambus percaya. Geus teu make hitung-hitungan. Kenyataan kepercayaan Sidina Abu Bakar Siddiq ketika Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun, balik Isra titah ngabejakeun. Begitu Kangjeng Nabi ngajelaskeun ka para sahabat, ngajelaskeun ka kaum, kadenge ku Abu Jahal. Coba Mat, coba aing hayang ngadenge. Sia keur penting da si mana cenah bejana serem amat. Coba bejakeun ka aing. Beja kula keur penting mantes ti kitu ti dieu ti haram ka Aqsa Yerusalem. Ayo. Yerusalem terus ka luhur langit kaula. Ayo. Terus ka Sidratul Muntaha. Terus ya ka dieu balik deui terus cak Abu Jahal ka mana? Ya ka dieu ka haram. Sabaraha jam? Ya gitulah bangsa 2 jam atau leuwih saeutik. Mad. Aisyah edan teh sok kajuleuwih kitu. Kamari mas ya kamari aing masih kena rada endek percaya tapi kuari mah asal leuwih amat ye. Aing teh leuwih kolot tibatan sia eta ka Aqsa teh ka ditu ka Yerusalem lain lalakon sakedeung ai sia sok nanaonan mad teu beres ya mah dia iya tuh pokoknya mah kitu bae kula coba tanda naon tanda puguh hayang nanaon sakang coba ayeuna mah lawang masih dilakso kos kumaha Kangjeng Nabi rada ngagibeg sakedeung wah lawang breh ku Gusti Allah dibukakeun aya pasti dilakson oh lawangna nu hareup kieu nu belah gigir kieu nu belah gigir itu kitu coba lawangna sabaraha dihitung ku Kangjeng Nabi 1 2 3 sekian lawangna tihangna dihitung sekian hareupna aya naon sia eta nya mah nya cek cenah eta sia mah sedang lamun jadi dukun mah beres Abu Jahal dia kos gitu. Coba. Abu Bakar zakari Abu Bakar. Bejaan. Coba Muhammad ieu tas ngalalakon ti Masjidil Aqsa aya ti haram ka Aqsa terus ka luhur langit cenah. Hanya 2 atau 3 jam bejakeun coba ka Abu Bakar. Percaya apa henteu? Ayo. Bejaan Abu Bakar. Naon?
teu iya rame-rame kabar naon Muhammad keur penting mantes lalakon ti mana ti haram ka Aqsa terus ti Aqsa ka luhur langit ka Sidratil Muntaha juk cenah kapanggih jeung Gusti Allah dibere instruksi ti ditu ku Gusti Allah aju balik deui ka dieu tadi ta meme subuh juk eta teh lalakon ngan 2 atawa 3 jam kumaha tah Abu Bakar percaya leuwih ti eta mun Muhammad nu ngalaksanakeun percaya titiknya sama leuwih ti eta geh lamun Muhammad anu ngomongna aing mah percaya bae lamun salian Muhammad ge heula aing ge tah eta teh kan pohara geus sebentak eta lah gelar siddiq geus teu make tawar-tawar deui masyaallah. Urang mah kuari magi geus contoh Abu Bakar, contoh Sina Umar, contoh Sina Utsman, contoh Sidina Ali, contoh para wali ulama dek pengen ngomongkeun hukum masih ngagigeg keneh bae. Geus loba contoh-contoh. Dongeng Kangjeng Nabi urang tetep masih ngagigeg keneh bae. Masih hayang keneh bae. Dikurangan teh hayang keneh. Mungkin nyatanya bener tak itu sih kredit bisa diharamkan ya. Aing aja teu arti. Masih kena caritakeun kredit haram can kahartikeun patogeun habak mongkos. Togeun teh mongkos kitu mah. Ya Allah, eta teh Quran, eta teh ucapan Kangjeng di kabelah dieuna. Atuh kadanan teh Sina Abu Bakar mah. Atuh urang merenung heulana aju jelaskeun Gur Abu Bakar mah geus can kaharti cara lamun Muhammad nu ngomongna leuwih ti eta percaya aing mah titik pangetan geus anggeus-anggeusan tuh begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus imanna mantep jasa nuturkeun Kangjeng Nabi di antarana putra nama nu ngaran Abdurrahman nah masih keneh kafir Nungaran Abdurrahman masih keneh kafir cek anak nak bah asana abah haju lain deui kuari nutur-nutur Muhammad ibadah kanu teu kadeuleu urang ibadah anu kadeuleu ge kos kieu komo nu teu kadeuleu ipan pangeran urang sakitu gedena sakitu hebatna kadeuleu ku urang karagap ku urang Haju abah kuari ninggalkeun pangeran eta lah cak ulama kula sebagai anak ngasehatan ka abah maningan nyembah patung deui bae urang babarengan ulah nyembah kanu teu kadeuleu hese cenah Allah tadi kaler ja eueuh di kidul eueuh di wetan eueuh di kulon eueuh di luhur lain di handap lain di tengah lain di mana tuh di mana can dibere hidayah mah kitu bae hese bae can dibere hidayah urang ge ngarenung we can dibere hidayah mah ya aing nyembah ka pangeran kos kumaha arti lamun beureum mun hideung mun gede sakumaha mun di luhur uncang-uncangna di mana coba kuntil anak atuh nu kos kitu mah teu ngaji mah kos kitu kabeh ge teu ngaji mah tah nu mantep urang ngaji ge supaya mantep iman urang ka Gusti Allah supaya istimewa iman urang ka Gusti Allah ngaji moal bisa atuh itu ngaji mah nyaritakeun pangeran ngaji henteu nyaritakeun hukum ngaji henteu atuh moal becus kajian kumaha ge ngaji saminggu sekali ngaji neangan tempat anu sikluk bari ngarokok di dinya ngopi memehna ngadahar uduk heula can balik geus pesen sate nah didinya geus saya tenang begitu der ngajerep ngeunaheun jasa beres amin kakara kudang bebeja kanya kadu di imah bu ngaji nikmat jasa orenganan kerek tah Sik Abdurrahman kitu bah urang mendingan nyembah patung bae lah tos kitu Eta Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh ngahulang boga anak teh can nuturkeun horenganan akhirna turunlah ayat ieu ti Gusti Allah merenungna Sayyidina Abu Bakar Siddiq hayang ngajawab kanu jadi anak tarajol malaikat Jibril mawa ayat nyampaikeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam lantaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq unjukan ka Kangjeng Nabi kaulama luar biasa iman ka Gusti Allah geus teu bisa be diganggu gugat tapi anak mah ya Rasulullah nu ngaran Abdurrahman kitu tah ajakanana tarajal malaikat Jibril mawa ayat ieu Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna bejakeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan kitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nu teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana boro-boro jang ngarizkian batur boro-boro jang nyalametkeun batur pugunyana huluna ku urang didedet-dedet ge jam moal ku kumaha patung diome ku urang patung ku urang dikukumakeun ieu sapira patung atuh nah iyalah mala yang fauna wala yadurruna diibadahan sakitu teu diibadahan sakitu mangpaatna madaratna diibadahan sugan ngamangpaatkeun diantepkeun sugan ngamadatkeun tuh teu sapira batu bejakeun coba Muhammad qul ucapkeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun wanuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa jahiliyah dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da iz hadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu bejakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari eta mah percis kalladzi istahwatus syayatinu fil ardi hairon kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hairon bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mah naon ngaran katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah jadi geus lalaki teu nyandung katulimbeng aduh teu nyaho jalan Aige cokolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atawa di tengah-tengah daratan cekel kanjut. Kalau beratan mana? Lamun beratan anu katuhu ka katuhung gitu tadi. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan ka kenca gitu. Tah eta mun lalaki mun awewe. Kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe atau baris awewe. Nah, ieu kumaha? Tetep gedean nu belah mana. Masyaallah. Jelema kasarung, jelema katulimbeng. Jelema disasarkeun ku setan, teu nyaho arah. Tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq. Bahaya ieu kudu ngaibadahan ka patung. Bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula. Ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan, anu dimodik ku setan, anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan. Bahaya. Padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda. Boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah
cek babaturanana hei ulah kadinya salah tama jalan nu bener mah kadieu tetep dibere jalan nu bener embung bae. Zaid Aisyah deka mana? Deka Serang. Ka Serang dek jalan ke mana? Tetep aing mah kadieu mah karangkas kaditunda atuh ka Sukabumi. Ya ka Serang mah ye kadieu teh cat atawa jalan kadieu mengkol kanan kaditu. Salah tah mau datang ka Serang. Ieu mah kaditu mah atuh karangkas betung kaditu mah. Ye Aisyah kumaha? Tah, kumaha aing bae. Pokona cak aing kadieu ka Serang mah atuh datang ka ieu ge moal datang. Bisa ke Lampung ge moal datang tah mah kaditu. Kadieu ka Sukabumi bener kaditu ka Garut bisa kaditu. Itina kadieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ieu. Tetep nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener. Da ieu jelema ka Pahu ngaranna ka Sarung Katulimbang. Katulimbang teh. Aisyah tuh iya kunaon kikieun bae ieu lalakon hirup. Aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae. Sia nu judi pertama motor bae. Judi kadua kali mobil ku sia digadekeun. Judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun. Geus bebeakan pan sia ieu. Aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun? Pamajikan. Emang pamajikan nu siapa nu bapana bego? Sia mangan hak pake doang. Eta kumaha teh jelema dituduhkeun teh ulah sok judi bae sekata limbang tetep bae kadinya degan. Lah, loba omong. Sia-sia aing. Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae. Ya Allah, ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui. Mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakumaha kopi tuh sia tuh saember ya los. Malana lah kos kitu mah. Ente happy. Waduh. Masyaallah. Dituduhkeun eta mah haram sama minuman kos kitu mah geus paling kita ieu bae tuh Sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta. Ai endek mah sia tah ulah make minuman kos lah. Tidak menghayal minuman kos kitu mah. Teu hayang aing dituduhkeun tah mah haram neraka. Larak geus neraka buah pamoyang sia bae. Teu bisa dituduhkeun ta eta ngaranna Kapahung Katulimbang jelema. Katulimbang dek kawin ge sarua bae, sia dek kawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah. Masyaallah ceng. Abah makarunya ka aceng meunang ngadidik abah hartina wasilah disakolakeun ku abah dipasantrenkeun sia mudirun ge. Aduh, teh ieu sia aya tadi didikan pasantren mudirun sia saeutik mah. Atuh milih pi pamajigeunna aja aing mah garila. Emang kunaon gitu, Bah? Atuh masyaallah dadana kos eueuh pakaian bae. Ping-ping diumbar ka mamana. Aju bujal eta kadeulean gitu. Atuh abah ge resep sebenarnya mah. Abah da ondo-ondo. Masya Allah ceng. Emang eueuh kitu nu make jilbab ceng. Emang eueuh kitu make baju panjang. Abah mah garila ieu. Dinasehatan tuh abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu di pengkolan. Coba tepok ka ditu. Tepok. Ditempok ka ditu aya. Make jilbab rapi ditanya kumanehan anak bapana emang anak abah ieu gimana? Anak abah mah masantren. Di mana masantren? Di anu lila 15 tahun. Keur rumah keur asupna umur sabaraha? Keur asupna umur 16. Di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan damat. Aduh. Eta abah mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu hese engkena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anana rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah mah sakitu henteu bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta kosu bener tah ngomong tugas abah mah ngabiayaan tetek geus kadituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing. Kumaha nya bae ta eta ngaranna Katulimbang budak teu ngadenge nasihat kolot Katulimbang. Nasihatan deui ku bapana.
cak aing sia kudu ka ditu ulah kadinya emang kunaon gitu bah eta mah cak aing leuwih berat tama bapak bloon jasa tama dinasehatan ku kolot masya Allah jang hirup sia-sia kene engke kaditu sia ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak kaditu na ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu doang geus kadituna zat kawin res hayang kadinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa salat maghrib 5 rakaat kira-kira salat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohana neng emang salat subuhna sabar rakaat 4 salat subuh mah 2 rakaat 2 mah tah mah kos kitu membel cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tas kan hese tah salat bae ge can bisa didikaneun makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae lain kitu lain kitu ngalojokeun tah mah kos kitu mah jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan tadi bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah hese teh kadenge ku sia kadenge tuh pas salakina hayang nyandung pas ngaji kiai ngabahas nyandung datang ka imah kadenge teh ku sia dah sekongkol tah mah kajen kuku mah ge pajar persekongkolan aduh masya Allah hese bae pamajikan teh hese bae masya Allah pokoknya ngadidik pamajikan hese bae guys lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan bo tama saluhureun wali teh mah hese pamajikan ya Allah tapi lalaunan ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan dan ulah ku nafsu. Apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan wah cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh moal mah kudu balik deui tah lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh mah nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh mun kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tah eta jelema ge lahu ashabu yad'ulahu ilal huda aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kumaha padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam tetep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres babacaan bae ge kudu aya guruna fikih kudu aya guruna tauhid ge sakomo tama tauhid mah urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya hese maca bae di buku bakal cilaka panteu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun Allah aya sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam kasipatan ku bako kasipatan ku mukhalafah lil hawadis contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dada melanana cukup tah jang nandakeun ayana Allah aya dada melana mustahil Allah lantaran aya dada melanana mustahil aya dada melana nu ngadamelna tah kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal ieu naon ieu cai teh cai kan sumuhun sifatna beureum kumaha kurang lamun diinum rada aya karasa tehan ieu naon kopi cai keneh cai ngan kuari mah cai kopi warnana hideung lamun diinum kurang pahit
eta cai kopi teh warna na hideung mun diinum pait mun lain pait mun teu pait lain kopi mun teu hideung lain kopi kanyawan tadina kopi bae ieu ge Gusti Allah ge sarua bae ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina iheula nu miheulan kasipatan ku bako tetep panderi tungtungna mokola apa lil hawadis ya mu binasi wadaniyat kudratirat ya Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngarana dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabelah dieuna Gusti Allah teh kumaha naik kurang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya orang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan tilu dakwah teh hiji Islam dua iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa di lain eta bae rasa didelekeun rasa didengekeun rasa digerakeun rasa diperhatikeun eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yar eta mah hiji ka ditu mah asa didengekeun asa didelekeun asa diperhatikeun asa diintip bae ku Gusti Allah perasaan-perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya kudu Islam narapi iman narapi naik kakarat moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ye Allah naleukeun aing bu aing didaleukeun ku Allah aju aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah atuh aya kitu mah aing meureun suruh neraka lah kajenna keuna jadi suruh neraka lah laon pan eta moal daek lamun jelema geus boga rasa dideleukeun didengekeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapan anak sieun jeung isina beuki tinggi sabodo aing mah dibendu ku makhluk masa pira makhluk nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah lah kuari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan-tahapan gua tahapan aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus make pikih ngaranna ceng salat nu bagus make ye pikih ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muin kuadituna make raudhah make tuhfah niayah silakan tah jang Islam kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditu nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus ditungtun kudu aya guru kabelah ditu urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu nu aya di awak urang abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun salah lain sakadar zikir tah zikir nama aja babari atuh asal derendeng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih loba zikirna pendoon eta kos kitu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh hartina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah maksudnya supaya dunia supaya penghormatan supaya zikir hiji Allah lobaan Allah sorangan Allah supaya datang kadinya anta budak ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarah supaya datang kadinya kudu boga guru daya nunuduhkeun nah ieu jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang
lamun geus aya nu nuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus puguh aya kiai nu nuduhkeun nyana-nyana kiai-kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh ulah ngridit doh ulah ngridit wae teh ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema ulah ada deposito sia teh mah aya anakan jati baheula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kunaon teh yalah nu sarang esek kuari usaha mah katulimbang teh mah nu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok we katulimbang teh geus aya pituduh tapi tetep bae nya anak mung ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina we katulimbang hei para penguasa ulah datang ke jujur jeung ade si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modar keur kos kitu asana di akhirat dikarabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak mata kiai katulimbang tak kos gitu tak kula mah nanya bae kira-kira loba anu katulimbang tah loba anu henteu tuh atuh emang nyana ieu nu katulimbang masyaallah aya ge pas keur taun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari-askari teh abri polisi abri ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. 1 titiknya belah sana, 2 sana, 3 sana. Dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan berangkat. Panglima ngatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Dan Panglima mah teu nyahoan Medan. Atuh teh nyahoan Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoan, di mana Cikupa teh nyahoan, ya Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhana. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya ta petunjuk jalan denah kadi oh iya hiji nu belah dieu kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya Ki di mana tempat hiburan Ki tempat hiburan di mana ya Ki ikan tahun baruan Ki tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya ya terima kasih Ki ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan aya imahnya na kaditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah cak Panglima aing geus datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana. Datang deui ka dinya, Ki. Ulan tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cak anak. Penggolan di dieu imah eta imah aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tama kuburan Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan caknya etalah tempat hiburan nu paling indah nikmat lamun geus ka kuburan sangkilang di luhurna geus jimat komo ka handap ngaco si aki manya kuburan tempat hiburan sakali deui Ki kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teh nyaho ye jejak arahna ye ka mana ye tempat hiburan cabat Ki di daerah dieu. Eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki ka ditampiling. Kugu eta baplok. Alhamdulillah cak si aki. Makarak ditampiling alhamdulillah cak Panglima. Kuat amat nih bujelma ya kencak warisnya Ki
tempat hiburan di mana? Eta di dia. Tampilin deh kayak joger. Alhamdulillah. Di talian si Aki. Tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain. Jeung ulama tak lain. Lamun kiai ieu asuh aing bahaya ceknya lain. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abdi ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa? Aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, wow, raja langsung nangkep. Wah. Cak panglima aing ya bahaya. Cium tangan raja. Oh, kiai. Wah, bener baik. Cilaka aing, cilaka. Cek Tuan Raja, buka. Tuh, bener. Asana nasib aing mah ieu mah geus. Diturunkeun ka jero. Dibuka. Dihormat ku Tuan Raja. Didiukeunana di tempat tamu anu istimewa. Wah, tempat tamu naon gitu penggede nyana di luar kieu. Nasib. Asana aing mah kumaha meureun. Aduh, tapi panaing mah nu jelas ngadek laporan bae ke Tuan Raja. Dan dek mangga Tuan Raja. Nyaon teh ieu? Henteu. Ieu Kiai Ibrahim bin Adham. Kiai di negara urang teh ieu. Dek nanya naon anjeun ka dieu? Urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina. Kunaon kumaha dina? Coba ka dieu laporan, kunaon mantak dina? Nyana ngahinakeun abdi. Kunaon mah ngahinakeunana? Abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo. Kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya ka kieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nyana kuburan. Bener Kiai? Nuduhkeun kuburan bener. Pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih. Tuan Raja jeung Panglima ku bodo-bodo teh. Tuh Kiai mah kos kitu tah. Raja tinggal raja di bodo-bodo. Atuh bongan nyana nanyakeun anak ka kula. Sedangkan kula mah pan umur teh geus kolot. Hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot masih luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan, eta mah lain jelema jurig do kos kitu mah. Kayak geus stop Raja. Stop. Acak-acakan ya urusan dia cek. Ibrahim bin Adham geus. Aya nanya hiburan ka budak ngora. Kanu teu nyaho ka ler kidul, jelema anu kasarung, jelema ka tulimbang tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu ka tulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan. Tah Panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan. Raja hiburanna geus kudu di kuburan. Nyos ya. Aduh, Dan amankeun Dan. Tapi asup ka jero hate Tuan Raja. Oh, jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan raramean. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan teh geus macam-macam. Tah, jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Teu pamrih dekasah sebab naon? Eueuh unsur hayang di alam, eueuh unsur hayang dibere, sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina. Panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh. Ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan-hiburan?
tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng cenah eta mah Ki Haji katulimbeng cenah eta mah pamarentah patulimbeng bin katulimbeng 3 kali bin tah mah geus katulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbeng lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbeng bin sabaraha bin eta katulimbeng lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbeng cenah hirup mah atuh geus kolot mata hiburan teh ka kuburan cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha hehe deuk geus kolot mah deuk ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur di dunia mah urang kuari salat di kuburan mah teu kudu salat di dunia mah urang kudu maca Quran di jero kuburan mah teu kudu di dunia mah kuari kudu puasa di jero mah geus teu kudu berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu raja amankeun bahaya ieu mah ngamuk bahaya nu kos kitu cek Raja Mu'tasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dia bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pod gede leutik ya leutik teu hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah sakumaha raja ulah aya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona henteu ieu mah neuk dibawakeun kuda nu pang bagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teh hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal sebab kuari bagus jauh bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat lu teh dikayahokeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing mun deuk kahormat deuk nu wau ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ieu bagus kanyawan karak dihormat deuk kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya geus cak raja gesak raja tuh gara-gara sia si panglima apalah ya nasihat cek gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu henteu kula mah dek balik wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ye lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bae jeung panir sia-sia cie atuh kula mah teh ya di jalan kapanggih deui jeung wakil panglima stop berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu kudu nu ke bintang minimal bintang 7 puyang-puyang sia nya nama cicing saya abdi hamba Allah
hamba Allah yang ngaranan sa hamba Allah baik. Sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu tengah jawab nu bener nista maja utama sikap teu nyaho ya wakil panglima saya abdi hamba Allah talian deui talian diseret deui ka istana lapor ya cek Tuan Raja abdi mau sakitan saya teu beres si jelema coba udangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kunaon diseret eta emang kunaon kakarak balik ti dieu nang nyeret aing aduh cek mana aja ke aya perihal naon deui nangtung dio ke lapar coba lapar ka kunaon ieu mantak diseret abdi menghormati Tuan Raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah ayo tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara wah teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang campling tapi tetep kukula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah tanya kedua kali deui saha hamba Allah cakula hamba Allah ge boga ngaran lamun teu ngabejakeun ngaran kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka Tuan Raja tetep cak nyana hamba Allah ieu kan merupakan penghinaan masa hamba Allah bae Kiai cek Tuan Raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah justru kula mun ditanyana lain ku macem panglima mun ditanyana lain ku raja mun ditanyana lain ku wakil panglima kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam komo ditanya ku murid kula komo ditanya ku rakyat mah ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam nu matak teu ngaku kurang nyana ngomong tidak tahu kamu ini wakil panglima sombong amat untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret deui ka istana tah titik cek Ibrahim bin Adam raja ulah ngarasa jadi raja panglima ulah ngarasa jadi panglima kakarak jadi wakil RT ya wakilnya na sombong jasa kamu tidak tahu saya wakil panglima mana etika Islam apa kudu kitu rakyat teu diurusan ngaku panglima rakyat teu diurusan ngaku wakil panglima rakyat teu diurusan ngaku raja deuk karajaan saha jurig tuh jak raja pan kieu deui bae blabe ieu mah lepaskan deui cek wakil hampura Tuan Raja emang tadi geus di tes di dieu tadi sanu nyeret panglima tuh sia kan silih salahkeun panglima jeung wakil geus balik deh balik Ibrahim bin Adam tinggal raja panglima jeung wakil urang kumaha ya geus kieu urang dinasehatan ban lain dinasehatan teu mah dicarekan ngaranna atuh terserah raja cak panglima teh berarti urang di mata rakyat teu bagus berarti orang di mata rakyat sombong berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang rakyat orang supaya kondusif deui yang capek ngadenge kondusif di koran kondusif di TV kondusif komo orang Golkar mah negara kita alhamdulillah kondusif bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif insyaallah karim ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasim wahai panglima wahai para penggawa tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan ganti dengan zikir ganti dengan doa tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim sebab negara orang negara Islam hentikan hiburan ganti doa bersama
kakarak. Rakyat luar biasa menyambut instruksi raja. Urang mah ulah jauh presiden heulanana tuh bupati-bupati jangan milih ente pan. Nyaputnya mahal kan eta nebusna maka sabaraha duit. Coba tuh nasehatan bupati anyar si urang. Coba kita doa bersama hiburan hentikan. Tek celi anjing datang gadaikeun. Celi kula mah ulah tuh. Jangan ente kan milih tah nasehatan atau coba hentikan hiburan. Sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan. Cak camat kan di negara kita mah demokrasi, silakan semau-maunya aja. Wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu. Babuk habak ku rel nu kos. Coba nasehatan lurahna. Lurah deui keur kancolah. Mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos gitu, ka camat kos gitu, ka bupati kos gitu, mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang. Nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasim. Akhirna raja mah luluh lantaran nu nganasehatanana asli embung dibere hadiah, asli embung dianterkeun dipuja-puja. Istimewa lamun kos kitu dakwah teh. Mun teu diojol jeung pamere, teu diojol jeung hadiah, rapi dakwah teh. Nah ieulah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener, tapi geuninganan teu darekeun kana bener. Urang nasehatna ojol. Lamun nu ngundangna nu sugih nu bebereana gede buleudna. Lamun anu ngondang ka daerah mana ye? Daerah anu mah lain maka dinya mah keur ieu ge 200.000 na naonan. Beak tekor atuh aing. Tak mal narima deui dakwah naon teh kos kitu teh. Nah iyalah di negara urang teh bok-brok teh geus ti mimiti pedagang pemerintah nomor hiji, pedagang, petani bok-brok ka kiai-kiaina bok-brok kabeh. Tapi orang masih aya kesempatan. Ya Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa. Urang sadar bahwa di diri urang loba salah, loba dosa. Pemerintah sadar ku dosana, pedagang sadar ku dosana, petani sadar ku dosana, karyawan sadar ku dosana, kiai santri sadar ku dosana. Mantak naon? Urang mulai lembaran baru di tahun baru. Urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari. Mantak naon? Takut orang Yahudi geus jahoeun jana langit mah ciptaan Allah, Nasrani sarua langit bumi ciptaan Allah. Anu ngabejakeun bahwa langit bumi ciptaan Allah Rasul teh bertugas di tangga bejakeun kade. Yeuh langit teh nyieun aing bejakeun. Cak Gusti Allah bumi na nyieun aing bejakeun. Tak urang mah kuari jauh zamana jeung Kangjeng Nabi Adam, jauh jeung Kangjeng Nabi Idris, jauh jeung Kangjeng Nabi Nuh, jauh jeung Kangjeng Nabi Ibrahim, jeung Kangjeng Nabi Isa, jeung Kangjeng Nabi urang geus 1400 tahun. Tetapi urang mah dibere babari jasa dibere mudah. Urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda bahwa urang moal pati-pati ku Allah dijieun jelema mukmin lamun teu rek ka surga. Jadi berarti ieu teh ahli surga ya. Anu nundutan ahli surga. Anu ahli surga mah geus macam-macam. Ahli surga. Ya moal aya di surga nu kafir moal aya nu mukmin. Ieu potongan-potongan ahli surga teh karieu. Kadaleuna laleus ahli surga Allah. Lantaran teu garablek duit. Laleus. Ahli surga ya. Masya Allah. Allah teh alladzi khalaqas samawati wal bil haqq. Ya Allah. Doman teh lantaran dadamelan Allah tuh kuba Allah bae. Makhluk nage atuh Kangjeng Nabi. Ya Kangjeng Nabi nage dadamelan Allah, langit bumi dadamelan Allah. Cek Allah tayap ka dieu gerage Muhammad ka dieu ka mana mun cek diomongkeun mah ka dieu ka luhur langit.
Iya tupan luhur langit ulah nyaritakeun luhur sapirana ngieun aing cak Allah teh geura ka dieu bae. Carana yeuh ku aing dikiriman Jibril tah make buruk set datang ke Baitul Maqdis. Tidinya bawa ku Jibril bawa naik plak 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 plak. Masya Allah sakicep bisa naik ke luhur langit bisa turun deui. Ya Allah bari papanggihan atuh babari nya kumaha Allah bae. Salian Kangjeng Nabi teh apa eueuh anu ka ditu loba nu geus kadar itu teh naik nukat langit ka hiji langit ka dua langit ka tilu langit ka opat langit ka lima datang ka langit ka genep ka tujuh ge atuh loba ngan kos kitu mata teu meunang dicaritakeun tuh jangiana bae teh dibere kanikmatan ku Gusti Allah. Diberi kanikmatan ku Gusti Allah lantaran ibadah geus mantep jasa ka Gusti Allah kos Kangjeng Nabi eueuh sabakatul hiber-hiber acan resep kana dunia eueuh sama sekali lantaran eueuh di hate teh dunia jadi teu nganggap kana dunia mun geus teu nganggap kana dunia leutik dunia teh urang mah nu mantak dunia karasana gede nganggap anggapan urang dunia teh hebat eta nu ngahalangan urang ka Gusti Allah nganggap urang kana duit bermakna eta anu ngahalangan urang ka Gusti Allah ketika urang geus eueuh pandangan terhadap dunia leutik dunia leutik teh dunia teh ku nganggap jeung teu nganggap horeganan terhadap dunia bagi jelema-jelema nu geus teu nganggap kana dunia dipolong-pongkeun langit plek bisa neuleuh plek bisa neuleuh tak bisa neuleuh. Ya Allah ya Rabbi ieu mah carita dongeng na bae heula kos kitu tah dongeng ya urang mah datang ka modar geus moal ieu moal atuh potongan kredit kieu atuh budak kadanan ku teresep jasa kana dunia ulah-ulah ngeridit atuh mamala tempat cilaka. Ya Allah ya Rabbi moal kebel hirup di dunia kunaon dibobolokotan ku paharaman rugi amat atuh. Masya Allah karim nah Gusti Allah teh alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq kahiji. Nomor kedua Gusti Allah teh ingat Muhammad yauma yaqulu kun fayakun. Gusti Allah teh nu bakal nyarita jaga di poe kiamat cak Gusti Allah kun padahal mah henteu kudu ngomong kun Gusti Allah ngan eueuh bahasa jang nyontoan ka makhluk bahasa Gusti Allah mah leuwih cepet tibatan kun ngan eueuh deui bahasa jang supaya kaharti dek kawujudkeun maha kawasa Allah iwati bahasa kun. Ai kun mah aya kap aya nunan encan nyebutkeun datang ka nun ge Allah mah dek kawujudkeun wujud bae. Ngan ieu mah bahasa jang supaya kaharti. Ingat Muhammad bejakeun ka kaum anjeun Gusti Allah teh di samping ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi katut eusina oge nu bakal nyarita jaga caritaan Gusti Allah kun wujud sia kayaku cal warujud kabeh poe naon eta huwa yaumul qiyamah etalah poe kiamat nu yaqulu lil khalqi umum geura narantu ta eta teh ngan sakadar bahasa padahal mah henteu kudu diomongkeun kun ngan ieu mah keur carita bahasa jang supaya kaharti poe eta lah nangadamel Gusti Allah bakal kiamat engke setelah kiamat diganti engke bumi sanggeus diganti nah digiring ti kuburan masing-masing ka mahsyar narangtung tah inget Muhammad tah poe eta teh nahieun aing bejakeun ka kaum anjeun supaya nyahon di samping ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi oge bakal ngadamel yaumal kiamah engke saat
engke ku aing ditarangtungkeun jelema ku we deuk dihisab satu persatu. Ya Allah, ya Rabb. Hiji-hiji jelema urang ngadagoa sabaraha ribu tahun ke bakal nu mentek hayang paheula-heula ge manda teu make baju teu make calana narangtung kabeh jelema dek dihisab ti kuburanana lempang mamawa amal masing-masing dibuktikan ku Gusti Allah engke ti kuburan masing-masing ka mahsyar teh bapanggulan jeung babawaan urang teh anu tadina manggul amal bagus banggul amal bagus dibuktikan engke amal teh ku Gusti Allah teh nah tinggal anu garoreng bakal katempo ke ku urang di ditu jelema anu di dieu na maling embe ti kuburanana ka mahsyarnya na mamanggul embe dipanggul embe bari sasada embe teh be cek ulah gadeng atuh aing isin ya cek langkonya tetep sasada be atuh geus tambah siksa karena ge urang kanya kapanggih jeung geje ade teh embe di papanggul ulah loba omong sia mamanggul embe ka mahsyar tuh oh coba lamun nu malingna urang terep sedangkeun mahsyar teh ayana di Yerusalem tak eta teh ti terep ka Yerusalem lempang manggul embe onceng Masya Allah Gusti Allah naga eta lamun maling embe lamun maling sapi dipanggil ti Cikupa ka Yerusalem jauh mamanggul sapi sasada sapina sasada mo kami nyari le Haji Encep panggil sapi manggul sapi takadeuleu urang bayangkeun ku urang iyalah nu kudu dipikir ku urang kudu ditapakuran ku arieuh ku urang lantaran urang teh bakal nyorang ka ditu pemikiran urang teh ulah dipikirkeun kana masalah dunia sejenak mikiran kuari mikiran isuk sakadadahareun kendaraan imah jang saayeunaeun tutup heula pikir ka dimensi akhirat ka ditu urang bakalna dihudangkeun ti kubur digiringkeun ka mahsyar manggul amal-amal urang manggul nu dikorupsi ku urang maling embe panggul maling kebo panggul maling sapi panggul maling onta panggul maling si mbak panggul aduh nu maling motor nu maling mobil diparanggul ke dibukti-buktikan ya Allah ya Rabbi wow eta mah bupati nu korupsi wah geus tah mah dijejeleh ke bakal gubernur nu korupsi can kaburu katobatan dijejeleh dipapanggul engke sabaraha miliar nyana engke korupsi ke bakal disuhun-suhun ku nyana di kieu-kieu dibuktikan rakyat kabeh bakal neuleuh je itu mah lurah-urah rah mana aduh sia ulah nanya aing eta naon nu dipanggul SPPT dipanggul Gusti Allah aduh inget kadinya mah peuheur iya inget Muhammad di samping aing ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi aing ngadamel yauma yaqulu kun fayakun paenaon eta pae kiamat urang ke bakal neuleuh bakal nempo pimpinan-pimpinan urang nu korupsi kuari triliunan miliaran kuari manyanangeunah bae engke bakal katembong ku urang maling kotok-kotok bakal nangke disusuhun ku nya kongkorongok bae deui ta kotok teh kahayang mah cicing kitu cak nyana mah cicing atuh sia pan kongkorongok teh jelema nyari leuk kongkorongok pan nyari leuk kabeh aduh geus deuk dikuwahakeun deui tah mah rapet ka awak urang
Ya Allah ya Rabbi sing hade jasa tah ih nang ada malaik aing ka pangeran teh cek Gusti Allah qaulul haq ucapan Allah dauhan Allah sangat hak sangat benar. 2 tilu walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur walau jeung tetep ka Gusti Allah ari karatuan ari karajaan yauma yunfakhu fis-sur dina poe ditiup sangkalala ditiup songsong anu geus dipasrahkeun ka malaikat Israfil nomor kahiji engke tiupan pertama kiamat beuh gunung-gunung tinggi menjulang hancur laut nu ngeplok acur kabeh hutan-hutan belantara kabeh acur dibalikeun buat paeh kabeh lenyap rata. Tiupan kedua geus disiapkeun ku malaikat Israfil songsongna nu mantak dibahasakeunana model kornu mah nu sok aya di luhur kebo teh naon ngaranna di dieu tanduk dasar orang kampung nyaho kabeh tanduk tah jadi kos tanduk teh kieu maksudna ti dieuna gede ka dieuna leutik eta songsong lain sa songsong nah tarompet lain sa tarompet orempetna horenganan seluruh mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi urang aya di jero songsong eta wadah roh sagede kumaha ulah nyaritakeun sagede kumaha engke bae saksian ge urang bakal nareuleu kabeh ge songsong eta ketika Gusti Allah ngainstruksikeun tiup cek Gusti Allah hai Israfil tiup wur baralik roh ka awakna masing-masing. Aduh, nu di Pandeglang, nu di Serang, anu di Bandung, nu di Surabaya, nu di Singapura, nu Malaysia, wabeh, baralik dia teh salah teh. Roh nu geus ditiupkeun baralik dia pus, langsung nyana kalaluar di kuburan masing-masing sing ari tekos toge. Kalaluar kabeh. Iyalah pangeran hiji ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi hati-hati nomor kaduana Allah ngadamel poe akhir yakni poe kiamat saat Allah nyarita kaun bakal warujud deui manusia nomor katiluna karajaan teh nu Gusti Allah lantaran saat eta teh dibuktikan tiupan malaikat Israfil langsung tiupan kedua ibaralik deh roh ka masing-masing tidinya ngararuda digiring ka mahsyar Gusti Allah nyarita cek Gusti Allah limanil mulkul yaum saha nu jadi raja poe saha nu jadi raja poe ayo coba nu di dunia miliaran hayang jadi bupati hayang jadi gubernur hayang jadi presiden hayang jadi raja udang coba raja ngaku henteu sia jadi raja ditantangkan ku Gusti Allah limanil mulkul yaum saha nu jadi raja poe ieu coba buktikan coba raja-raja Soeharto lulumpatan embung kanyahoan Bung Karno sarua bae wabeh lulumpatan tapi Gus Dur mah tenang mainnya namanya Gus kenapa enggak lari saya kenapa lari udah saya pertanggungjawabkan kok katanya korupsi bola get siapa bilang itu anak-anak aja nggak beres itu anak-anak udah saya nanti mau ngobrol sama Tuhan tenang Gus saya mau kumaha gitu bangsa John Kennedy bangsa Bill Clinton bangsa George Gebus guys, kucar kacir ujian bangsa Charles kucar kacir kabeh ge
embung nyana teh disebut raja ditangtangan ku Gusti Allah. Iya ayatna walahul mulku, Allah nu boga karajaan. Setelah ditiup sangkala ku malaikat Israfil buaralik di roh tantangan ku Gusti Allah libadil mulkul ya boro-boro bupati gubernur raja RT GRT kucar kacir kapacirit RT didinya sebabnya lagi raja RT teh raja sa RT nya nanti ya aduh letak ceknya nanti laporan ke aing pan raja ngaranna aduh digaji henteu wilayah naleti di akhirat jadi tuntut sia RT raja waktu di dunia kumaha sia ngalaksanakeun tugas sia ketika sia jadi raja sa RT sadaya-daya geus sadaya-daya eta ceplokan lurah dikamanakeun ku sia waduh abdi atuh tama diajak ieu ku lurah mana lurah sia limadil mulkul yaum ngomong sia cek Gusti Allah wahai raja-raja dunia ngomong limadil mulkul yaum raja payesa nu jadi raja ngomongnya lillah nu jadi raja poe ieu mah Gusti Allah siang aku jadi raja henteu pernah jadi raja sakedeung bakal ditanya sia ku aing sia jadi lurah sabaraha periode 2 ngaku henteu rakyat sia di urusan ku sia ini banyak rakyat sia bae di mana sia jadi raja waktu di dunia sia jadi lurah di kerajaan mana Sindang Asih sia Sindang Panon sia Sindang si Sindangan macem-macem SKB ya Sukamantri. Nah rakyat sia ya kumaha coba inget tanya ke rakyat langsung malaikat ku Gusti Allah kita ngumpulkan rakyat Sukamantri kita ngumpulkan rakyat Sindang Asih Sindang Panon ku Cikupa terus berbagai desa-desa ditanya hai rakyat sia bener baheula di kerajaan ku raja eta benar ngaku sia karena kerajaan ngaku beres tante tah sia waktu di kerajaan ku eta ento tinggal nyeret bae seret ya Allah mat camat merene sih dong orang bau camat dah merene aja merempan aduh daya tuh upaya camat aduh seberapa tahun sia jadi camat jeung di mana bae sia jadi camat waduh geus hese ngomong tah pengakuan rakyat coba terhadap pimpinan sia aing moal nanya siana dek nanya rakyat tah bae ketika sia mimpin rakyat bener jeung teu benerna kenyataan anak kumaha cak rakyat bae cekcok di dinya teh antara rakyat anu pro jeung nu teu pro kitu kene bupati tanya sabaraha periode teu kumaha rakyat cekcok antara nu pro jeung nu teu pro bupati gubernur presiden gitu kene wow atuh rame di teu puguh nu mantak cek Gusti Allah cecing al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kunci ku aing sungut sia rame teuing kunci be al yauma dina fa nakhtimu ala afwahihim sungutna dikunci jetrek teu bisa ngaromong sebabnya ngahelah geus nu ditanya teh leungeun aidihim wa tashhadu arjuluhum suku setelah rakyat-rakyatna ditanya haha ieu ke bakal diproses satu persatu eueuh nu kaliwat masya Allah karim dek ditanya tentang kepemimpinanana ieu teh kitu adil atau hianat
Sebab semboyanana dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nyata atau henteu, dana-dana APBD diturunkan untuk kebutuhan rakyat. Ditanya ke rakyat Pasar Kemis, hai Pasar Kemis, ketika mana dipimpin ku seorang bupati, nah ye kumaha ye jalan rarapi tante, lain sia lain ku ari nanya na bego. Dah ditanya sarana pendidikan, bentuknya sekolah timimiti SD, datang ke universitas kumaha ye. Sarana agama, birokrasina dipersulit apa hente, adil atau zalim atau hianat. Tanya seorang gitu kontraktor, sini Pak Wijo, kamu sebagai kontraktor, betul. Bidang apa kamu? Bidang pembangunan, Pak. Bagaimana ketika kamu memohon SK, lancar atau tidak? Aduh Pak, puyeng Pak. Kenapa kamu puyeng? Transaksinya bukan di kantor Pak. Bukan di kantor ya malaikat. Di mana? Puncak. Kenapa tidak di kantor? Terlalu kecil. Kecil apanya? Hasilnya. Iya, bakal beres. Ditanya sedetil mungkin. Iya tejang rakyat ditanya. Apakah dipersulit? Apakah dipergampang, dipermudah? Pancena untuk rakyat. Birokrasi perdagangan anak, birokrasi perpolitikan anak, tah ia bakal ditanya, dipermudah apa dipersulit? Kaum buruh kayak dikumpulkan. Mana hirup tahun sabaraha? 2013. Status abdi buruh. Di pabrik mana? Cingluh. Bagaimana ketika kamu mau masuk kerja, dipergampang apa dipermudah? Buruh bakal ditanya. Bagaimana pembelaan dari pemerintah terhadap rakyat kaum buruh, dipermudah apa dipersulit? Yang bakal ditanya tim mimiti RT-na lurahna datang ka urusan-urusan kitu pagawean anak. Wah, geus kabeh sing cariot limadil bulkul yaum. Payes anu jadi raja kuaing. Deuk ditata, deuk ditanya, deuk diteliti. Coba. Nu menge kabeh ge. Waduh. Geus arembung disebut raja-raja. Begitu kaharep itu SBY. Halo Pak, ulah halo aing ge doh, aing puyeng ya aing ya. Teu bisa di halo-halo. Limanil mulkul yaum. Poe ieu saha nu jari raja? Lillah. Ha. Kulantaran aing nu jari raja, siap pernah jadi raja di dunia sabaraha periode SBY? 2. Ha? Ditanya ku aing rakyat Indonesia ti Sabang sampai Merauke. 135 juta penduduk Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Baheula tamah ku ari mah sabaraha meureun. Tanya kumaha keberadaan kepemimpinan presiden yang terhormat SBY? Tanya kabeh. Bagaimana tentang haji? Apa dipermudah, apa dipersulit? Wah, depan, maju. Aduh, cak depan sial aja. Emang sial siapa? Kumaha keberadaan rakyat anu harayang ke Mekah dipermudah, birokrasi apa dipersulit, pancena dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Atuh geus aya cek depak teh kesepakatan ini mah harus menunggu. Ya. Harus menunggu kalau yang muda dari 50 tahun, 10 tahun baru 50 tahun. Bagaimana kalau yang udah umurnya 60 tahun menunggu 10 tahun? Koit. Iya, bakal ditanya birokrasi, berbagai birokrasi. Limanil mulkul yaum. Geus bae sing dijebur ka neraka. Nu boga urusan-urusan tadinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ternyata mengabaikan rakyat, pengkhianat terhadap rakyat. Geus. Oh, hampurang ke mah tetep bae diseuseuk bae digubiang, jauh gubiang sia.
Moal nyawas ya digubiagna. Gubrug. Nana gubiag eta. Bahasa Haji Ahadu eta kos itu gubiag. Baheula. Digubiag. Yes, digubiagna di neraka jahanam. Masya Allah. Iyalah hakim terakhir, jaksa terakhir, meja hijau terakhir. Di dunia bisa nu salah dibenarkan, nu benar disalahkan. Di akhirat di Rabbul Jalil terakhir engke nu salah tetap salah, nu benar tetap benar. Bakal kanyahoan nu mantak urang lamun di dunia kuari tetuntas atapkan ke persidangan terakhir di Rabbul Jalil meja hijau Gusti Allah. Aing bakal nuntut ka sia. Geus titik, bakal jasa engke tah ayatna ieu. Walahul mulku yauma yunfakhu sur. Allah karim. Nomor kaopatna alimul ghaibi wasyahadah. Gusti Allah teh anu maha uning kana anu gaib jeung anu syahadah nu hadir mah gobawa masuhida. Anu teu kadeuleu ku mata kasat urang gaib ku Allah mah kadeuleu jeung kauninga anu hadir mah komo boro-boro ku Allah ku urang ge da kadeuleu kanyahoan. Geus Gusti Allah mah eueuh anu bisa disumput salindungkeun lantaran kadeuleu ku Gusti Allah jeung kanyahoan lumpat ka mana ayeuna urang bakal kanyahoan. Nu mantak al-udbakul al-udbi heran. Para jasa herana cek Syekh Athaillah dina hikam. Jelema kunaon maksiat gajauhan ti Gusti Allah majar teh teu kanyahoan meureun ku Gusti Allah teh emang aya hiji benda nu teu kanyahoan ku Gusti Allah moal aya. Kurutak kertek doa aya di jero hate urang ge kanyahoan ku Gusti Allah lamun urang boga keyakinan anu mantep bahwa Gusti Allah teh alimul ghaibi wasyahadah, urang bakal izin terus ka Gusti Allah. Ketika urang aya izin di Gusti Allah, iman urang berarti luhur. Ketika urang aya iman, urang hayang ibadah bae ka Gusti Allah dengan kaseneng ibadah urang. Aya anu senengna salat bae, aya anu senengna teh maca Quran bae, aya anu senengna teh maca shalawat bae, aya anu senengna zikir bae, anu senengna tafakur bae. Terserah kumaha kaseneng-kasenengna. Ya Allah mah maha uninga, urang sanajan diuk bae ge kieu di jero hate urang ku ari keur uca aco. Cagat teh urang teh ai tatangga aing mah geus ka beli motor, aya aing mancan emangna ku Gusti Allah teh kanyahoan. Kanyahoan. Di jero hate urang teh geus lumayan aing mah ieu perusahaan aya mobil aya imah aya pamajikan aya ja itu ge hayangeun ka aing mun aing nyandung sedeng atuh kanyahoan ku Gusti Allah kuno kolot mah kuno pamajikan teh ku Gusti Allah kanyahoan bae kurutak kertek urang lumayan ieu cek urang aing digawe ieu teh rada basih di perizinan lah aing mandek make birokrasi setan bae geus lah ngandalkeun birokrasi nu asli mah angel kasugih geus bae ku ari mah soal SK perizinan teh kumaha aing bae nu penting beuteung aing dayut ku batur teh kanyahoan ku Gusti Allah kakara kertegna bae ge kanyahoan hieuh ku wage atuh alimul ghaibi was yahuun gas nu mantak lamun urang boga kayakinan Allah nyahoan beurang jeung peuting tah urang bakal izin bae ka Gusti Allah jeung moal aya sieun kana naon ge jadi kanyahokeun dieu ku Gusti Allah urang beurang Allah nyahoan urang peuting Allah nyahoan urang keur lobaan ge Allah nyahoan urang keur sorangan Allah nyahoan boro-boro zahirna batin urang ge nyahoan boro-boro naon aya ieu darah nu leumpang di awak urang ge nyahoan aya gangguan naon ge nyahoeun Gusti Allah mah nu gaib cak urang Gusti Allah mah teu gaib eueuh nu gaib nisbat ti Gusti Allah mah eueuh nu gaib nu matak jelema teh bertahap kanyahona tentang batin teh ya dibere ku Gusti Allah bertahap ketika geus dibere teu jadi gaib nisbat di jelema nu geus dibere nyaho ku Gusti Allah ebreh teh cak urang gaib sateh cak si fulan mah teu cak si fulan gaib cak si fulan nu ieu mah henteu lamun urang nyaritakeun kubur cak urang mah gaib ya cak Kanjeng Nabi mah henteu
lamun urang nyaritakeun ku ari neraka gaib teu kadeuleu ku urang jak ku Kangjeng Nabi mah kadeuleuhan nyaritakeun sorga nisbat di urang mah gaib da deui nyaho na ge ti Kangjeng Nabi da Kangjeng Nabi mah paningali teu gaib nisbat di Kangjeng Nabi mah asal nyaritakeun sorga cak Kangjeng Nabi teh anjeun mah teh nyaho sakumaha duk dikanyaokeun ku kaula aya naon kitu kaula mah ketika nyaritakeun sorga tah di pipinding eta tah di tembok eta ku kula kadeuleu sorga nyaritakeun sorga kadeuleu sorgana nu mantep ketika Kangjeng Nabi dituntut coba Masjidil Aqsa kos kumaha Kangjeng Nabi ngahulang sakadang breh Masjidil Aqsa aya tek coba lawangna sabaraha dihitungan ku nyen 1 2 3 4 5 dah sakean diarebenan eta gaib nisbat di Kangjeng Nabi mah nu mantep gaib teh ieu teh nisbat di jelema anu teu nyaho nu jibere nyaho mah teu gaib di ieu kagaiban nyaho kana gaib lagi leuwih luhur deui padahal Al-Qur'an geus ngajelaskeun eueuh nu nyaho kana gaib illal gaib kecuali nu maha gaib tapi kan maha kawasa Allah jeung maha nyaha Allah aya hambana nu dibere nyaho tentang gaib saha eta para nabi saha deui para wali Allah Subhanahu wa taala ngan nangis embungeun nyarita-nyaritakeun geus kitu geus hiji kalimatan besi dicabut ku Gusti Allah eta Allah mere kos kitu daun nambah keyakinan buat dirina model kos kieu bae eta urang mah pan lamun salat beti-beting wiridan dipeting ngantuk biasa tah mah emang manusia mah ngantuk komo seubeuh beuteung atuh ngantuk bae lain peuting bae jabarang ngantuk bae emang si eta mah meureun watek ngantuk kan nah ieu mah penting Allahu Akbar kumantepna keyakinan ka Gusti Allah terasa aya Gusti Allah terasa hadir Gusti Allah terasa aya bahasa innallaha ma'ana teh di dirina sehingga izin ka Gusti Allah salat teh teu karasa teu ngantuk beres salat zikir nyaho-nyaho tarhim atau subhanallahu akbar Allah nyana ge kaget asa sakedeung amat tadi ti jam 1 atau ti jam 2 datang ka subuh nyana sorangan ge kaget cakira ku teu karasa amat nya asa lah 10 menit eta geus dibere maziah ku Gusti Allah teh jelema eta teh nisbat di batur mah capek ti jam 2 datang ka subuh tapi nisbat di si eta mah kok henteu geus dibere tah eta kakarak awalan da kos kitu teh ketika sholat yang ngeunaheun jasa Allahu Akbar kacipta maha akbar na Gusti Allah sebab Gusti Allah teh nu ngadamel langit ngadamel bumi Gusti Allah teh anu ngadamel dunia jeung akhirat Gusti Allah teh al muharrik wal musakkin anu mangarobahkeun jeung anu nyicingkeun kagambar ka maha akbarna Allah nu mantak asa dihareupeun bae rarasaan teh Gusti Allah ketika manehanana Allahu Akbar geus leng teu inget ka dieu hiji we Allah kosong di jero hate salian ti Allah bae hiji nikmat bakal dan salat teh ngeunaheun salat teh sebab nu marentahna Allah dirobahkeunana ku Allah rarasaan bareng jeung Allah sedangkan Allah teh boga sorga geus asa nikmat besor non salat teh ngeunaan Allah 4 rakaat teh asa sakedeung hayang deui salat asa sakedeung asa ngeunaheun dibere maziah nisbat di si eta mangeunaheun salat nisbat di iman teh tuh mata ku Gusti Allah dibere beda-beda ieu keur carita deudeuketan ka Gusti Allah ieu keur carita nu gaib heula mulai Allah mere kuari lantaran dirina geus galengitkeun riya ku cara menang ti guru teu sambarangan ayana di dieu riya teh kemudian ditapakuran ku manehna di morokobahan Gusti Allah sehingga riya teh eueuh asal geus eueuh riya ikhlas karana nyana geus bisa ikhlas Allahu Akbar ngaji bisa ikhlas sedekah bisa ikhlas nikmat ikhlas teh amis perataan diri aya di batur ria bakal kanyahoan gaib padahal ria mah urusan batin tapi bisa kadeuleu ria teh budak hayang kalem teh budak san ajan dibagus-bagus ge ku ahli ikhlas jelema nu ria kadeuleu
pantulan ikhlas seseorang ria jelema bakal kadel padahal mah ria mah urusan qalbu tama tapi ku Allah dibere nyaho nya teh tah ieu teh nisbat di si ieu mah gaib urusan ria teh nisbat di si ieu mah teu geuninganan nyahoeun antara ria jeung teu riana eta kunaon eta Gusti Allah maha sagala-gala alimul ghaib wasyahadah jelas aya nu makhlukna nu dibere ala kadar nyicipi kanikmatan sifat Allah tuh nikmat lamun geus datang ka dinya alimul ghaibi wasyahadah ketika Syekh Syiri Sikti dibere duit ku raja nyana embung ketika dipaksa nyana embung katilu kali lantaran ditanya naha mama make embung ieu teh dibere duit henteu kula mah kunaon emang henteu bae kunaon eta lantaran kadeleuna ku Syekh Syiri Sikti duit eta getih dibuktikan lantaran dipaksa ku ajudan raja ditarima ku nyana dikekeuweuk kulucur getih ka handap mantap kula embung teh ieu teh getih kadeleuna doang cek Syekh Syiri Sikti teh duit ieu teh duit rakyat ieu teh lain kudu dibikeun ka kula kudu digunakeun kana sakumaha mistina lain dibikeun ka kula tah ieu teh duit rakyat anu salah penggunaanna mantap kula mah jejenis najis teu hayang kula jelema nu narima atuh kadeleuna bae duit jeung loba kabutuhan tapi lamun jelema nu geus bisa deuleu eta teh getih atuh jejenis najis teu hayang sabaraha miliar ge teu hayang getih atuh jang naon getih urang mah lantaran teu bere dedeleuan kos kitu malah nyeun proposal kamari geus mushola kamari masjid kamari dia majelis taklim hulu anakna ge dijieun proposal ih atuh dadaon duit rakyat haram getih digunakeun kanu lain jalurna getih teh embung lamun nyaho nisbat di urang mah henteu nisbat di si eta mah henteu gaib ja eta teh duit teh kajahoan ku nyana bahwa eta teh duit getih teh ya Allah ya Rabbi to alimul ghaibi Allah maha uninga kana gaib Allah uninga kana syahadah atuh geus jelas Gusti Allah nama rakyatna masyarakatna kaumna hambana aya anu dibere menikmati ilmu Allah tentang kagaiban atuh kumaha Gusti Allah bae ay Allah menghendaki baja babari bae gampang jasa tuh janu Allah ya kumaha aing bae Adam teu boga bapak teu boga mah jadi sia jelema atuh nu aing ieu cek Gusti Allah teu kudu aya bapa indungan geus beres Isa teu kudu aya bapaan geus asal aya indungan jadi bae geus tuh kos kitu di Cikupa oh bapaan jadi bae geus bapana mudik ka ditu nya nareuneuh ya Allah ya Rabbi alimul ghaibi was sok gerak urang kuari ditapakuran diri urang datang ka kena hargaan diri urang lantaran satungtung diri urang aya hargaan eta lanu ngahalangan diri urang ka Gusti Allah harga awak urang ya urang di awak aing mah lamun make nu kos kitu mah teu pantes mah nu ieu rada mahal eta lah nu ngahalangan urang jeung Gusti Allah ngahargakeun diri urang tuh aing mah naik kapan teu pantas pansa teman-teman yang rakyat jelata minimal Fortuner ngahargakeun awak nyana ngate pantes karena naik apansa rada deres naik Fortuner iyalah hijab antara dirinya jeung Gusti Allah moal nikmat salat model kos kitu sebab ngahargakeun dirina boga harga batur ngahargakeun ka urang masalah diri urang mah ka diri urang ulah anggap diri orang teh sampah anggap diri orang teh tai kebo anggap diri orang teh tai kotok malah leuwih mulia tai kotok di mata urang tah mun geus boga perasaan kos kitu nikmat ka Gusti Allah ngahambana luar biasa satungtung urang ngaraja di hareupeun Allah maharaja atuh moal nikmat kudu ngahamba di hareupeun Allah nu mantap Kangjeng Nabi mah ngahamba bae henteu pernah nyaritakeun leuwih ti hamba dina ayat ge subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil bi 'abdihi henteu bi Muhammadin henteu tapi tetep bi 'abdihi ngahamba
nu leuwih ti hamba. Mantap Kangjeng Nabi teh luhurna teh boga rasa hamba di hareupeun Gusti Allah. Nah, ieu urang ge di hareupeun Gusti Allah teh bangeng hamba. Carita ngahamba teh kunaon? Ulah dihargakeun awak urang teh. Lah sapira awak urang. Awak kosia so amat dahar ge kudu ujung daging kotok. Coba sekali-kali bareng jeung kotok sia. Antek cek Imam Ghazali lamun hayang nyaho diri urang, sombong apa henteu ngahiji coba jeung jelema. Kita ngahiji ku Imam Ghazali sok hijikeun diri urang jeung manusia. Barang jeung jelema. Ketika urang hayang dihareup bae lamun di tukang urang bendus, sombong aya di diri sia. Babari teh. Lamun daek mobil hayang nu bagus we embung nu gorengna, aya sombongan berarti di diri sia. Lamun ngariung hayangna di kasuran mah sia. Hah, tama kiai sombong bin goblok. Beda jeung di ajeng-ajeng teu hayang tama jelema mah, dirina mah ieu atuh batur ngahormat urusan batur. Tapi lamun urusan sorangan mah, waduh datang kiai kasuran. Sia mah kos kitu sarua jeung calo aing. Kasuran ya, kiai mah teu bantes tadi kasuran. Bere cai. Weuh. Amos ya mah mending teu aya tutupan. Masya Allah, tutupan atuh tah, make tutup make tataka. Cak kana meureun deuk nginum tatakan meureun. Tah eta kos kitu teh eta sombong teh. Ketika orang hadir, haju awak orang hadir ge bae. Henteu ditanya-tanya, teu ditoel-toel. Di diri orang sial aing hadir ku hadirna nanya naon sombong. Hijikeun urang jeung batur coba ge. Lamun ngarasa akur bae, dihormat sakitu, teu dihormat sakitu, diajeng-ajeng sakitu, teu diajeng-ajeng sakitu. Bah geus mulai bagus. Malah mun dihormat-hormat teh urang ngazana muringgak bulu. Mama al-alim al-allama al-fadil al-syekh tolong tuh loba amat sih. Urang keheul teh. Allah Maha Uninga. Ah berarti urang. Aya kieu. Kiai Saifuddin yang terhormat. Enak Dokter Andes kurang hiji. Eta bang guys, tinggalkan kiai kos gitu mah bangpak waktu. Boro-boro ndek ngaleuleuskeun batur pugunya nage heuras kos itu sombong. Hijikeun coba awak urang. Ketika awak urang teh hayang dihareup bae, hayang dihormat bae, hayang dipuji bae, sombong aya di diri urang. Ketika akur, mantep. Nah, engke ge ngeunaheun salat teh ti dia ukuran diri urang. Urang kuari. Lamun urang asup ka restoran, wow, lain aing teh pokos kitu mah nya warteg. Warteg balik potongan aing. Oh, itu tuh nelayan aing mah. Tah eta berarti sombong. Asup ka warteg geus sembuh. Geus sembuh nah eta boga rasa kos kitu teh ngahargakeun diri. Allah uningaeun ka jelema nu ngahamba, ka jelema anu ngapangerankeun diri, mangerankeun harta, mangerankeun makhluk, mangerankeun benda, hartina aya karesep salian ti Gusti Allah. Na ieu Allah nyahoeun. Sing hade nu gaib, eueuh nu gaib di Gusti Allah mah alimul ghaib. Peuting poek bongkleng buta rata. Di jero taneuh, di tengah-tengah aya batu hideung. Di tengah-tengah batu hideung aya sireum, ang leutik-leutikna sireum. Ku Gusti Allah mah kadeuleu bae. Ku Gusti Allah mah kanyahoan bae. Nu mantek ge sing hade ka bangsa hewan-hewan ulang mulai ngarayap lantaran urang dikanyahokeun ku Gusti Allah. Ukuran syariat tak ukuran syariat sapira sireum teh geus paehan ge eueuhna naon, sapira rambetuk paehan ge eueuhna naon, sapira reungit paehan ge eueuhna naon, dititah malah hasarot teh paehan bangsa kalabang bayongbong bangsa kitu beurit paehan teh sunah malah cak-cak paehan. Tapi ketika orang ingat karena kamu maha uninga Allah, maha kawasa Allah, maha segala-gala Allah, orang isin bakal nak mun mangisireum, mun bagi sireum, orang dek dipaehan isin, aing nyeun teu bisa maehan bae.
juga aing can puguh nyoco can puguh henteu ku aing dipaehan isin amat ka Gusti Allah. Urang boga perasaan kos kitu Gusti Allah kuning aing. Nemantak ge silih tulung antara hewan jeung manusia, antara hewan jeung hewan. Hewan jeung hewan teh silih tulung. Aya sireum keur di luhur tangkal ka bawah angin teng blus kana cai kadele ku manuk toed cek manuk teh teh sireum karunya-karunya teuing ka bawah ku angin nyana manuk toed nyokot daun tek make sumutna dibawa ka cai kadinya sireum neuleuh bari geus dikalkep ge dibantuan kadinya tah set si daun jambu ditenden di dinya maksudna supaya sireum naik begitu naik karena daun dibawa ku manuk teh dikadaratkeun plek cek sireum nuhun toed aing kuduna mah ti kelekep tapi ku anjeun ditulungan gas sesama hewan udah kita saling menghormati. Geus beres semenang saminggu toed keur meujeuhna berkicau di luhur tangkal kapanggih ku nu deuk nembak diincer toed dia mantep ya sia teh nyaho ka manuk toed kan toed teh eta mah manuk baheula bangsa cangkurileung toed dan kos gari itu ngaranna ge jaket trot tah eta udah Korea ya Allah dengan warung jaket trot wah sareng gunting segala gitu toed cak wah geus diincer ku bedil senapan sireumna le cak sireum teh ieu teh toed nulungan aing wah asana terbunuh sireum gegeurana datang ka dieu kana datang ka kelekna ka dieu bejeuna deuk ditembakeun dicocok bak ngagibeng ngagibah toet hibar keluar deui sireum ketemu deui jeung toet nuhun cak toet ka sireum beuh lamun sia teu nyocok kelekna ajur aing geus salaman sudah kita saling menghormati toet jeung sireum hubunganna erat jasa. Masya Allah iya keur carita ilmu hakikat teh datang ka dinya urang eta maha uninga Gusti Allah sehingga kanyahoan pertulunganana toed terhadap sireum nah sedengkeun man khodama khudiba jelema nu hadam hadaman deui bakal dihadaman jelema nu nulungan bakal ditulungan deui ulah ning manusia jeung manusia cacak-cacak sireum jeung toed seperti gitu. Ya Allah ya Rabbi aya maung keur istirahah istirahah maung keur kieu aya beurit kadinya teu nyaho maung lantaran nyana ditutupan ku sawareh amrang-amrang begitu ka dieu ka hulu maung deui ka hulu begitu cak maung hei teu nyaho sia aing raja oh cak beurit hampura tidak ada maaf bagimu raja singa cekel aku mau cak berit teh ampura mau jaku lagi lamun nyaho tuan raja keur istirahah moal bu sahan wani atuh ka tuan raja sia ka dieu naon suganda mah lain tumpukan tuan raja pajar teh mah atuh amrang meh kula keur mencari tuan raja cari naon makan yang abdi yang kula jeung anak jeung hampura bae agas ini hampura dedenya moal tapi janji naon janjina tapi di mana sih yang ngalujak di kerekam sih boleh lah geus teu kudu janji jata memang pagawean di dinya geus beres balik bae berit seminggu kemudian iya maung benang ku tukang ngalamaung jadi make kawat disebut kalabesat nyamun bakal kalabesat naon pakai kalabesat aya jaring kawat gede tot besi
mau tenyaho eta kala besar liang gede di jero aya daging begitu asup katabrak tate kunci jang ngoncikeun lawangna brek cek mau wah aing ieu beunang mong cek mau minta tolong sudah ngan bahasa mau mah mong yang kitu jauh lain dikira-kira begitulah. Masya Allah kadengean ku kabehan cak hewan-hewan rasakan siapa jahat rasakan jahat siapa paehan habak wabeh ngadoakeun komo uncal mah paehan wabeh ngadoakeun paehan yes beres dibawa caritana ka imah nu ngalamau ditenun di hari jual berit aduh baheula nu nulungan aing dek dikerekep henteu teh be aing mun baheula kunyana dikerekep meureunna paeh anak aing terbengkalai meureunna kusababnya anak aing dedeh jeung nyaa anak aing goledek ku ari sareubeuh ku aing dek ditulungan bae datang kadinya rit cak mau naon raja je si aya di dieu ngahaja deuk naon tuh deuk nulungan tuan pan siapa ke nulungan aing pan pernah tuan nulungan kula waktu kula deuk dikerekep ku tuan raja cek kula hampura sebab kula keur mencari jang anak kula pan ku tuan raja dilepaskeun bener aja sia deuk nulungan deuk kumaha suci nulungan cara kula moal bisaeun batur ayo coba tulungan atuh aing ke tungguan penting beurang mah ujianna raja ajur kula ajur penting ke penting beres kata ka penting geus harees kabeh nu bogana hees nyaman beurit datang deui ka dinya tek tenang tuan raja eta besi eta digegelan kawat digegelan talina digegelan malah nyana mawa rombongan wahai kaum berit ieu urang tulungan raja urang yeuh urang babarengan digegelan plok beses raja keluar heurit aing nuhun gas ya gas urang pake perjanjian kula ulah di dahar kula engke bantuan kula ge bakal ngabantuan oke gas transaksinya ada di dinya Watuh nu bantak eueuh dongengna takuari raja ngadahar berit. Mau eueuh embe di dahar teh kebo uncal bayawak-bayawak dia tapi berit membungin. Mbungin sebab nyana boga perjanjian mah. Kunaon eta? Dedeh jeung nyaa eta teh awal nama si maung ka berit kulantaran rasa ditulungan mantalanga tulinga. Jelema nu nulungan ditulungan deui. Masyaallah. Tah eta teh keur carita ilmu hakikat lain bae manusia anu sok tutulung ka batur saat-saat batur keur darurat keur ngasakat ditulungan ku urang beu luar biasa. Urang mere duit 50.000 100.000 kanu boga ai alhamdulillah ma alhamdulillah ngan sakali paring alhamdulillah nama ja aya nyana teh deuk dahar deuk nginum deuk pake ge ai bungah mah bungah bae jadi bere ieu tapi ketika aya nu fakir kamari can dahar kuari ieu dahar nyaho teu dibere ulah 100.000 10.000 masyaallah ujianna ngadoakeun ge sadeupa geus mah cerik-cerik 10.000 komo 50.000 mah geus 100.000 mah bisa kojot di dinya eta lah ku narimakeunana tah Allah neleukeun teh uningaeun alimul ghaibi wasyahadah hatena kadeul ya Allah ya Rabbi gaib cak urang cak Gusti Allah mah henteu cak urang gaib mungkin cak Kangjeng Rasul mah henteu jagening unggal datang ge langsung dak tebak cak urang gaib cak wali mah henteu meureunanan fadl Allah bae eta mah ti Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah dibere kaleuweuhan ku Gusti Allah tah eta keur carita manusia jeung manusia digambarkeun toeb jeung sireum digambarkeun maung jeung berit
ya Allah ya Rabbi ku dedeh jeung nyaah sangkilang raja singa tetep bae dedeh jeung nyaah tuh nu mantak ge ku dibere mah Masya Allah pohara jasa ku dinyaahan mah pohara jasa ku didedehan mah pohara jasa tah eta teh kanyahoan ku Gusti Allah nyana bangsa nyana ngobrol jeung bangsa nyana bangsa sireum ngobrol jeung bangsa sireum bangsa monyet ngobrol jeung bangsa monyet bangsa domba ngobrol jeung bangsa domba bangsa hewan ngobrol jeung bangsa hewan ai baheula mah kapan keur carita zaman sakadang urang ge kan bisa ngobrol jeung bangsa hewan-hewan ngan kabelah dieuna terus aya perjanjian-perjanjian bangsa hewan mah terus henteu bisa komunikasi jeung urang kecuali jeung bangsana deui tah eta teh kanyahoan ku Gusti Allah mah urang mah teu nyaho monyet jeung monyet ngobrol horenganan nyana keur kikituan teh horeng keur trisno keur cicintaan nyana mencrok di dieu ieu mencrok di dieu kitu haju gugubrut horeng di jerona mah I love you say bahasanya anak urang teh nyaho ya Karim atuh eta ge embe sarua bae horenganan eta ge keur sarua bahasanya anak ta eta teh bahasanya anak kurang mah gaib ku Gusti Allah mah teu gaib ya Kangjeng Rasul ge nyahoeun ka bahasa onta nyahoeun ka bahasa sapi Kangjeng Rasul ge nisbat di urang mah gaib nisbat di Kangjeng Rasul mah henteu komo di Gusti Allah mah atuh cacak-cacak hambana nu deukeut ka Gusti Allah kagaiban tirai kagaiban dibuka ku Gusti Allah waliullah ge anu dibukakeun tirai kagaibanana komo Gusti Allah na alimul ghaibi was syahadah tinggal deketkeun bae diri urang ka Gusti Allah Masya Allah lamun Syekh Marupil Kurhi manehanana ti Iran ti Irak dek ka Iran berangkat begitu datang ka Iran ti Irak ka Iran baheula mah hiji teteh warima jadi dua negara Irak Iran Khorasan baheula mah ngahiji teteh jeung Baghdad jeung Irak warima dua langsung datang ke Iran dek mondok begitu dibuka dina tasna aya sireum Samarupil Kurki kieu Samarupil Kurki ngalamun tafakur kakarak dek mondok geus bisa tafakur pan pohara urang mah geus dayutan ku ari buangkotan geus incuan 24 can pernah tafakur guruna lantaran urang nyana merenung kieu pecek Samarupil Kurhi anjeun sireum ti mana andai kata sireum ti negara Iran kuring teu berat tapi lamun anjeun sireum ti negara Irak meureun anjeun boga anak meureun anjeun teh boga incu meureun anjeun boga emak meureun anjeun boga abah sakumaha kaula manusa sedih ninggalkeun anak ninggalkeun lembur kuring teh pangker ka negara Iran ieu teh ari dina hate leutik secara manusiawi mah tetep bae ieu teh berat ninggalkeun Irak ngan kulantaran rek masantren rek ngaji demi ilmu Allah tapi sedih ieu age anjeun mun ti Irak dibawa ka dieu meureun sedih amat moal wakaku kumaha kula mandek tafakur bae ka Gusti Allah jeung endek ibadah baheula hayang nganyahokeun anjeun sireum ti mana salat zikir dibere ilham ku Gusti Allah langsung nyana ngobrol jeung sireum kitanya sireum aya anjeun ti mana lain ngobrol kos kitu keur carita doang dibahasakeun urang mah ngobrol kos kitu cak sireum saya dari sana ya ta masih beti ta kos kitu mah ngobrol dari hati ke hati ngobrol lah temen kos gitu bahasa wali mah mentak kewalian mah teu meunang ditembongkeun ku isyarah ge cukup boro-boro bahasa wali bahasa cinta ge cukup ku isyarah itu aya awewe di dieu urang ting teng deui atuh cukup bae bahasa cinta ge cukup ku mata bahasa cinta ge cukup ku isyarah atuh komo bahasa wali nah ieu ge jeung sireum ngobrol mun dibahasa urangkeun sireum di mana anjeun abdi ti negeri Irak alhamdulillah dek ditaja bae maneh ieu ayeuna hayang balik deui apa henteu lain hayang-hayang deui lantaran kula boga anak di ditu boga turunan rindu cukup jasupkeun deui ku nyana ka tas
langsung disletingkeun deui berangkat deui ti Iran ka Irak deui mangkaning baheula mah pan naik himar naik onta naik himar eta ti Iran ka Irak sabaraha poe cuma dek kanterkeun sireum doang urang mah can puguh can karuh sia Ieu carita ilmu hakikat jauh asa urang kunaon eta teges diberes sebagian ilmu Allah alimul ghaibi wasyahadah nempel di Syekh Marupil Qurhi keur merasakan nyana teh ku bahasa sireum cak urang mah gaib jacak Syekh Marupil Qurhi mah teu ya Allah maha kawasa Allah maha sagala-gala Allah ketika hamba geus dibere ku Gusti Allah ese nyaritakeunana moal kabendung ujianana ketika Allah geus mere boh ilmu boh harta boh kanyaho tentang gaib Gusti Allah nu maha uninya Gusti Allah nu gaduh Gusti Allah nu boga nyanggakeun sagadaya-daya ka Gusti Allah sampai ngobrol jeung sireum tadi mah manuk jeung sireum hewan tama berit mah jeung raja singa hewan tama kuari mah manusia ngobrol jeung sireum Kangjeng Nabi jeung onta ngobrol Kangjeng Nabi jeung sapi ngobrol Kangjeng Nabi jeung tangkal korma ngobrol ketika tangkal korma bongkot tak dijadikan kitu mimbar Kangjeng Nabi dijadikan mimbar dijadikan paranti diuk di mimbar kemudian paranti khutbah kuari aya nu mangieunkeun seorang wanita kaya orang Turki ku Kangjeng Nabi eta kapan dikaditukeun dikasisikeun ceurik kadege ku sahabat kabeh suara ngaleungis daun teh ya Rasulullah cak Kangjeng Rasul suara bongkot korma nah make jeung ceurik nyana embung papisah jeung kaula mantak diusapan ku Kangjeng Nabi wahai bongkot korma dikasisikeun soteh lain dek dihinakeun tetep anjeun bersatu jeung kaula kuari di dunia engke ge di akhirat di aku di sorga anjeun babarengan jeung kula kakarak eureun cerita nu matak eta hese urang lamun geus caritakeun ka dinya aya seorang ulama damarna cempor bae padahal mah geus listrik damarna cempor wae dibang meulikeun nu bagus eta deui dipake bang meulikeun nu bagus eta deui dipake tanya kapan kebenaran nu nanyana anakna ditanya ku anakna abah kunaon eta teu dipake kajin teh di sisi bae pan abah make cempor bae sia mah teu nyaho eta cempor teh ya amanat ka abah sanajan geus make nu bagus kula mula ditinggalkeun lantaran ieu urut abah sia cenah tuh teu kahartieun kan ku batur urang lamun ngobrol kos kitu pajar dukun wah teu mah kieu jadi dukun teu bogos kitu mah kita mau ngobrol jeung gelang bahar kajen kuku mage segala combong segala naon tuh beda dukun jeung karomah dibukakeun tirai kegaiban ku Gusti Allah alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir